Sampurasun nepangkeun simkuring Yodi asli ti Pasir Leutik. Simkuring bade ngareka kanggo hiasan barudak murah zaman ayeuna ku ganitri buah ganitri sareng hanjeli. Ganitri ieu tiasa didamel kongkorong kangkong sareng geulang. Nya carana mah biasa we ditajos-tajos gitu. Di zaman ayeuna mah janten masalah sosial teh atos ngirangan. Oh gitu. Eta nu gedengeun saha? Aya nu geus Kang Opik, aya Mang Dadan, anu garuk ieu saung. Asisten. Asisten cek pul mah. Terus beak tahan. Maju maju mundur-mundur. Nyaho uyah asin teh pan kudu diletak meureunna. Tong becek, Tong beuceuk. semua lah ganitri we ngarah jadi duit. Ke minggu hareup geus. Salamatnya Yang kenalan. Yang kenalan. hayang kenalan teh kenging ieu hayang kenalan geus Pak RW gitu. Yang kenalan. Iya, sekretaris. Yang kenalan. Yang kenalan. Yang kenalan. Karumpulna dulu orang sadayana dina acara ngaliwat bersama. Ya emang aham mun katalah si kerak telur. Kerak. Mam kerak aja nama gitu. Nya, keraknya. Nah, hidup. Jadi sepuhan ku Ayi. Iya Pak Iyana. Mang Bangke, Mang Ujang. Hadir. Aku baturan ke orang nih. Wang. Saung Indung adalah tempat ngariung. Dulur-dulur orang anu ti anggangna, anu ti jauhna. Ngara ke punung banyak. Tah. Nu penting mah di Saung Indung ulah punung. Teu naon, lamun naon-naon. Teu naon-naon. Gitu. Jadi urang teh kudu Ngajaga ngariksa. Nya kananya. Nah, ngenyom wae tuh dia ngomong. Teu naon-naon. Benar. Jangan jadi RW tuh. Ngomong. Di Saung Indung ditinggandung panggunjukan orang lea mawa betatu manina sempaguyan gogonjakan undang catur sauyunan makin sabirungan ngarakeun dudungan sempaguyan gogonjakan undang catur sauyunan makin sabirungan ngarakeun dudungan Saung Indung pangajikan ieu diri pangajikan ieu rasa tempat bertaruh